Aktivitas ibu rumah tangga sapopoe di imah. Nah ini teh sekitaran jam 11 siang ya guys, aku teh mau beberes samemeh nganterkeun si teteh sakola. Jadi nateng teh meh jongjon pas balik sakola teh tinggal ngagoler. Sakalian we di record da lebar atuh ari teu di record mah ngaran konten kreator. Jadi konten kreator mah kudu sagala di videokeun, da lebar atuh aya konten keun teu di kontenkeun mah nya. Kembali beberes di imah oge. Da emang sapopoe enak kieu. Dugan we atuh aya nu resepeun nempo video urang teh. Pirang bara FYP jeung gajihan mah. Lain ngarep-ngarep kalangkang heulang urang teh. Tapi sugan we aya milikna kitu. Da teu nyaho ari milik maning batur oge. Eta mah mod kampung. Ujug bisa nyieun imah we batur oge ngontren eta teh mimitina. Sugan we atuh urang oge aya milikna ciga manehna nya guys. Ieu teh urang teh keur usaha supaya aya milikna. Kembali ayeuna sepi penonton oge sugan we atuh kahareupna mah rame ciga baturnya. Ta ieu teh si cangkirna geus ditangkub-tangkub.